Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Senin kaping 13 April 2026 masih dina suratul Hajj ayat ke-17 na. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu sanyana ari jama-jama anu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad. Iman kana yen Kangjeng Nabi Muhammad teh eta teh utusan Allah, Nabiullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu jeung aya jama-jama nu ngaku dirina Yahudi. Nyaeta anu imanna ka Kangjeng Nabi Musa. Padahal sebenarnya eta teu iman ka Kangjeng Nabi Musa, sabab mun iman ka Kangjeng Nabi Musa mah kedah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasobiina jeung aya jama-jama anu sobiina anu nyembah kana bentang-bentang, nyembahna teh kana bentang, ka malaikat. Eta teh sadayana ge makhluk Allah teu hak disembah. Saterasna wan nasoro jeung aya nu jadi Nasrani anu cenah manehna ngaku dirina iman ka Kangjeng Nabi Isa. Padahal mah teu iman ieu ka Kangjeng Nabi Isa, sabab mun iman ka Kangjeng Nabi Isa kudu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad oge, jeung ulah boga keyakinan kana yen Kangjeng Nabi Isa putrana Allah. Musyrik eta kayaanana pami kitu, teu iman. Saterasna wal majusa jeung kaum majusi, nyaeta anu ngaku ibadahna majusi mah kana seuneu, diacong-acong ku tutunjuk kecil terus eta teh nyembahna kana seuneu. Eta sami musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Walladzina asyraku jeung aya jama-jama anu mah musyrik, nyaeta anu nyembah kana berhala langsung, kana patung nu dijieun ku manehna tina tatangkalan, tina kayu terus disembah. Ta eta teh asyraku, jalma-jalma anu musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Innallaha sanyana ari Gusti Allah yafsilu bakal mutuskeun Allah atawa netapkeun Allah atawa misahkeun Allah bainahum di antara maranehanna yaumil kiamati dina poe kiamah engke. Dipisahkeun tah ieu mah majusi, ieu mah Nasrani, ieu mah dipisahkeun, ieu mah Yahudi, ieu mah anu iman anu Islam anu percaya ka Allah jeung ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipisahkeun sadayana ge. Ditetapkeun sadayana menurut sewang-sewangan. Innallaha sanyana ari Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara syahidun Allah maha nyaksian. Jadi teu aya anu teu disaksian ku Allah. Rek iman, rek teu iman sadayana ge disaksian ku Allah Subhanahu wa taala. Saterasna alam taro naha anjeun teu ningali atawa teu nempo annallaha kana yen sanyana Gusti Allah sadayana makhluk Allah yasjudu eta teh sujud lahu ka Gusti Allah. Anu aya di mana wae mangfis samawati anu aya di pirang-pirang langit sadayana ge sujud ka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tugasna masing-masing. Wa mangfil ardi jeung naon rupa makhluk saha bae fil ardi anu aya di muka bumi sadayana ge sujud ka Gusti Allah kecuali anu ngabangkang manusia anu tara sujud mah. Wasyamsu jeung panon poe oge sami sujud ka Allah nerangi sadaya anu aya di tata surya sareng bumi. Eta teh tugas pokok dan fungsina panon poe menyinari eta sujud ka Gusti Allah, ibadah ka Gusti Allah. Wal qamaro jeung bulan sami sujud ka Gusti Allah. Wan nujumu jeung pirang-pirang bintang oge sami sujud ka Gusti Allah. Wajibalu jeung pirang-pirang gunung sami sujud ka Allah, ibadah ka Gusti Allah. Wasyajaru jeung pirang-pirang tatangkalan sujud ka Gusti Allah.
wadawabu jeung pirang-pirang binatang melata anu ngarayap di muka bumi sami sujud ka Allah. Wa kasirum minan nas jeung loba ka jelema-jelema minan nasi ti antara manusia anu sujud ka Gusti Allah. Wa kasiru jeung loba nu ngabangkang teu sujud ka Allah deui jelema ge hakon alaihil adab eta teh hakna pikeun itu jalma-jalma azabu nyata azab ti Allah Subhanahu wa taala anu teu daek sujud mah. Wa mayyuhini jeung saha bae jalma anu dihinakeun Allahu ku Allah pamalahu mangka teu aya lahu pikeun itu jalma-jalma mim mukrimin tina kamuliaan saeutik oge lamun ngabangkang ka Gusti Allah teu daek sujud teu daek ibadah di dunya jeung di akhirat. Innallaha sanyana ari Gusti Allah yaf'alu maha midamel Allah kana naon perkara may yasha'u anu dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala anu dikehendaki ku Allah Subhanahu wa taala Allah ngersahkeun kana sagalana. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna kalian insyaallah patebang deui enjing dina waktos anu sami. Shadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.